Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna rasana ingsun baraya lokalitas dimanapun adanya. Ketemu lagi sama saya Elang dan Kidadang dalam segmen ngebudah ngabas budaya daerah. Nah, kalasan dina denget kali iya sim kuning ditemani oleh Abah siapa? Bah Yaya Darya. Bah Yaya Darya, seorang Gosalinya. Gosali. Pokoknya mah pantengin terus lokalitasnya. Naon sih Gosali teh? Yuk, pokoknya mah pantengin lah. Assalamualaikum Abah. Aduh, punten dia nggak ganggu. Rasa puntennya abis carinya di dia. Kayaan. Iya. Banyak. Iya hoyong hoyong terang seputar Gosali teh naon gitu nya Bah. Gosali teh tempat duduk ngadamelan seeng langseng. Seeng langsung. Oh, Gosa disebatna teh Gosali di kapungkur mulage. Gosali teh lamun ahli panai mah model panai nya panai mah damel bedog damel peso. Ieu mah disebat Gosali teh paranti ngadamelan seeng sareng langseng. Gitu. Disebatna Gosali. jadi karena tempatnya nya disebutna teh. Muhun. Jadi kan Disebatna teh Gosali. hmm, Dengan Gosali teh paranti ngadamel seeng, ngadamel langseng gitu. oh. Jadi berarti kapungkur mah nganamian profesi mencek urang mah padamelan teh disesuaikan sareng nami tempatna. Muhun. Nami tempatna nu dinamianana. Muhun. Tempat Hari Pengrajinan apa? pengrajina jalmina misalnya dinamianana lawan. dari ngadamelan kieu mah da bade nyalira, bade duaan, bade tiluan, tiasa wae. Nah di si bapa mah di kapungkur ge da nyalira wae ngadamelna janten henteu eta ge osok rayi sakali-kalieun mah didamel aya duaan sareng katiluan sareng si bapa gitu. Taya ieu taya namian khusus misalnya kan tadi mah tempatna Gosali teh. Tah ari pengrajinan namina naon Bah? Aya teh. Istilahnya gitu mah. Pengrajinan dari si bapa mah da ti kampung da teu dumal-dameulna da kanu kieu mungkul. Oh. Jadi Di Gosali kapungkur teh berarti sapaket weh. muhun. Jalmina disebat Gosali. Muhun. Tempatna oge sami Gosali. Muhun. Gosali itu tukang ngadamel. Gosali Iya, teh Tukang paranti ngadamelan seeng sareng langseng. Oh. Gitu. Khusus seeng sareng Disebat teh langseng. Gosali muhun. Seeng bangsa langseng bangsa punca panci panu dituruban ngadamel terang bangsa tinu teko rupi-rupi Eta mah ieu mah berarti pakarang dapur ya menanya. muhun pakarang dapur parabot dapur Parabot dapur. Pakarang perang dapur. gitu. Ya pan parabot dapur bungkul model seeng mah model seeng langseng mah Sebab cai sareng BAC ya mah nya. muhun Tuh, karek apal Bah. muhun Soalnya da di mana deui nya? muhun da aya deui atuh Aduh. di Garut aya tebing. Lebih Di Garut mah da di Ciamberang kantun sabaraha jalmi di duaan deui eta mah tukang kieu mah tos teu araraya tos ngararantunkeun tukang seeng oge janten upami tos ngantunkeun teh ca model si bapanya ieu da putra mah malah ieu tiasaeun teu aya nu neraskeun di Ciamberang ge Bayar generasi. lebar tukang seeng teh pan di Ciamberang mah digentos kana kurupuk dorok-dorok anu ramana tukang seeng oge cule paparabotan kieu mah tos teu aya ramanana teh gitu putra-putrana tiasaeun padahal mah pan namina naon teh keahlian nah ini sebatannya keahlian kieu teh kapungkur tah abah diajarna disaha teu ti ngawitanana ti tos ngantunkeun anu teu nanaga di guruna ge guru si bapa anu ngadamelan kan kurang ngamuridkeun kieu seeng teh da di duaan si bapa mah didamel teh di Mang Rosidin sareng di Mang Kaman nya tos tiasa weh ngalih we ka sepuh. Oh, sepuh abah oge. Sepuh janten si abah mah di dieu
ngadambal teh ngawitan diajar teh henteu disepuh dibatur padahal sepuh oge sami gasoli muhun sami gasali muhun sami ngan dibatur di duaan di Mangkaman di Mang Rosidin tah si bapak teh nya si abah tos biasa ngadamel seeng jeung cenah sia cenah daria cenah geus bisa nyeun seeng disaha cenah diajar jeung teh abah jeung teh ari mah di Mang Rosidin jeung di Mangkaman bersyukur cenah aing cenah uang aing da sepuh kampung ning benten belengong benten sareng ayeuna di saat cenah da meuli Mang Rosidin di Mangkaman cing teh bah cing teh damel teh tatos bisa manya abah teh di modalan eta ku rama teh sareng ku ibu tu jual cenah embe cenah nu katilu anak tos arageung jung cenah pake modal da kapungkur mah koneng tamaga tamaga da meuleus sanes nu bara rodas kieu kapungkur tamaga koneng teh kapungkur mah jual cenah modalkeun nya dimodalkeun yang sabah teh tah si ngical embe 3 teh peserkeun kana tamaga di Cianjur meser 25 kilo ngawitan teh muhun tamaga teh tidak melane teras da tina ngical me 3 teh tanya lalakon si abah kapungkur keur bujangan kana meh aduh bojokan nu bieu ya TPK KPSR jantan 8 tambe ge kagentos deui ya bieu tamaga masih keneh ngunung-ngunung seueur tah tidak dimodalan me 3 teh ya KPSR di 8 saya sepuh nggak iya nggak didinya teh muhun kadang sok diajar ke sepuhnya Lira mah sok ragap banyak muhun gitu di ku Rama mah di piwarang ngosok dari cenah pangosokeun cenah seeng kosokeun teh aya 5 tah seeng nu koneng teh pelecat teh sabah menguseup nya da kuseup leo saya ke kawalungan jadi batu urang mah ieu ngagosok gitu nya tara digugutan di waro tah nya Rama mah di piwarang ngosok ge eta mah dasar Rama abahnya di payun tong dibere nyatu cenah manusia pangkawara kitu mah cenah tah tanya ge dia da pinter marengkoskeun ngaleumpeuh daun cau sanggu mah nyana ke kana cau kenge ngaleumpeuh da sakedik asa ieu asa katoya gitu disebut marengkoskeun ya aku daun cau kenge ngaleumpeuh si marengkoskeun teh dikitukeun muhun dikitukeun dibungkuskeun bungkus sasawu beletet teh angkat bari nyenak useup jeung batur da disamper agar berangkat kita di dieu tah berarti teh tiasa kaungkap ieu naon anu disebut parekos jengkol teh parekos jengkol bungkus ya bari dia mah dibungkuskeun kitu kilep teh kalanya ge angkat teh dia teh jeung batur da disamper ya cenah urang ngusup cenah urang ka ditu cenah urang ka handap hayu da di piwarang ngosok da kurang mah henteu teu kersa tapi mah tekar abahnya euy damel di batur dugi ka tiasa teh ngadamelan anu kieu mah da kirang-kirangna paham mah kirang-kirang letelek da aya nu tos 2 tahun teh tiasaeun ngaherangan di Sita bangsa yang di dieu di Camberang teh tos 2 tahun aya nu teh tiasaeun ngaherangan Palu aya dugi ka maot cenah jadi ayeuna teh di tah ayeuna alat-alatna bah nya naon wae teh bah tah alat-alatna mah sakieu ning teh ieu palu tuh palu tah ieu aduh punten nya siap tah tuh alat-alatna nama tah bunting gitu alat-alat nama ieu tah palu nu panjang aya palu palu panjang panjang mek prekan birit tah ka tos jero ngulung ku palu panjang ieu teh yang bunting tuh ieu perang ti nakolan beukeun kumplit tuh aya beheungan oge saeng teh nya muhun tah yang kieu tah ku palu ieu tah sampel ieu contoh bagian-bagian saeng we bagian teh apalnya paranti mek prek beheung ieu nana teh ku ieu beheungna muhun ku ieu ku palu ieu di dinya dina jalur eta gitu nah bah ayo ngapalkan bagian-bagian saeng naon wae tah ieu mek prek ieu biritna dinu ieu mek prek ti dieu na tah ieu tancapkeun ieu tah ieu teh biritna guys
namina teh birit teh Birit. bujur banyak Bujurna elmu cara jalmi mah. birit pangin tentras teh terus naon deui bah gitu. ieu naon ieu beheung Ya nya mah beheungna parekan prek-prekna ku palu ieu tadi dinya dina jalma nyari nu ituna gitu. hari ieu naon namina bah Daunna Oh. daun seeng. daun seeng jadi aya Daun tilu bagian seeng. ya birit beheung jeung daun Disambung seeng tah tuh Gimana? disambung ubahnya terus karek apal bah da aya mah nyangu kan tara pake seeng Tara tah nyambungna ieu bah ieu sami dipeprek sami dipek-prek dikeling sama Dikeling. tilep kalbur tilep panah pek-prek di nu itu oh hijinya tah jadi kita mau botornya moal terus tadi dipek-prek ke pagi kapungkur mah cacan aya elasan heeh iya mah teknik elasan teh berarti kan keren ya buhun ya buhun ge jadi di naon tadi teh dari dikeling model tukang seeng resep dah di payun cara dilasnya bah di Majalaya ge pan di payun tukang sohorna Majalaya ge tukang seeng mungkul aya tidak naik wayangna keneh tukang seeng kieu mah di Majalaya tukang seeng Majalaya tapi teh katawis ieu bah teh katawis sambungannya sambungan mohon nya teh katawis jadi disambung di tilepanana dikitunya nilepna de mohon katawis rapi-rapi pek-pekan pek-pek didinya dina etana jalur bangga ieu teh bangga namina ieu naon bah jelur Jelur. mun jelur ieu teh disebatna teh jelur guys jelur kangge nu ieu susugul ieu jelur ieu susugul susugul da ieu palu panjang ieu palu panjang ieu nu keur Iya. ngadamel mohon da ieu bujur teh nya jantur pada dimek-mek beheungna ieu oh antara beheung jeung birit teh beda deh enten pada dimek-mek birit ku palu ieu tanu alit ieu da pada dimek-mek dinu ieu mah da ku palu ieu rupi-rupi ieu parati upami tos salabang di ngariutkeun parati ngicupkeun ieu paluna teu sakieu parabuatna abi mah bah apal teh palu teh nya hiji we palu teh palu wungkul hiji berarti kan kalahi berat nya tukang seeng mah beureuh sabaraha rupi beureunan ieu sarupi 2 ternyata sarupi 2 rupi tah 3 rupi 4 rupi 5 tuh kagenep palu penting wungkul nya wah si tor ge eleh euy danten seueur gunting oge gunting alit gunting agung nya hiji 2 3 4 5 genep rupi 7 sareng gunting ari ieu aya namian ieu naon ieu nah eta mah cagak kayak gitu paragi tahan eta ngelakukeun eta Ngelakukeun si kai eta mah keren ya keren ieu keren karek apal bah sugan teh teriba gitu ngadamel seeng teh nyari ari nu nawar kiranya kan sok Ya, dikasih gitu. beuleuh nyieun sorangan mah da ese ngicalan mah di degetan nu saageung kieu upami ngadamel beuteut deui mah sanes beuteut asli nu ieu mah tilas ieu mah kenging nyambung-nyambung nyambung beutehan sami kieu teh ngicalan 200 100.000 hiji oh beuteut palonan mah da digendulkeun heula palonannya disebut teh palonan palonan teh kumaha maksudna kenging nah ngeurina ieu tah oh ditaher heula di ditaher heula ka dieu si aluminium eta kenging mudat eta oh ya amun gara di dieu dicara timahkeun dicikeun kana ieu tah ora dinyetakanana oh handapna muhun parang dinyetakna ieu oh adonan teh disebutna teh palonnya palonan dicapit ning tuh pek-pekane di dieu dina batu ku palu ieu tada kawit mah saya on teh aya on batu masuk aya citakan di namun ditaher nya muhun taher terus cair kan muhun sorkeun janten we nyitak kitu henteu ieu mah teu dipek-pek heula ku palu ieu tah juara bah ku palu ieu mah tak bararanga kira-kira mah eta najangkeun ceuk mantu si abah mah nya di Ciledug kana si bapak sagala timu geuningan cenah nyilila cenah nyeun saeng teh dipek-pekan heula lamun di dieu mah cenah tos janten saeng hiji moal dijual 200 cenah ceuk mantu tah di Ciledug sok ningal keur di dieu keur diteun sabah di dieu keur ngahiji deh nama di Ciledug ya ini tadi we tadi citakan ieu hungkul nya mah mohon itu blok we kitu pek-pekan heula henteu dipek-pek heula da kawit mah saya saegeung kieu tah digenulkeun heula tah kanggo birit eta ge tah
sageng kieu Kagendul juga gandul gitu nya. digendulkeun deui model gula di tempekan Jadi geprengan diipisna. pekane ku ieu ku palu ieu di dieu dina batu jadi Weh, Ih, apa sadinten tiasa ngadamel sabari di seeng. dari saeng mah ya nama jarang kenor kapajenganana tepat tinggal muhit benar dari saeng mah aya nu parioge namanya ngadamel saeng mah anu aing pajeng mah ayeuna mah jareng seng sebatna teh panci nu dituruban. oh Dituruban di ceulian tapi model langsung kieu ari panci mah model kieu tah panci mah mah tilas Ya, dituruban dituruban di kirian. panci disebatna teh keng mekrek mangan kararandal teh ipis kieu Oh, palonan mah kitu keng naheur mah tah, bah ieu ari ieu kan si bentukna teh kieu ya. Nya bentukna teh kieu tah. Ari ieu jeung ka dieu teh nyambungkeun anak. Teu disambung. Oh, teu disambung. Teu langsung we. Oh, tina tadi nu ngagendul teh dieu sampai dugi ka. Nya di kaki teh nya tadi teh dia dina tahananana di dieu nya tah ku palu ieu kitu. Di meotkeun anu ku palu ieu tah ngicupkeun ka luhurna teh. Ngicupkeun ka luhur. Ku ieu tah muhun. Iku ratanya abahnya. Eta kok jadi kitunya. Ieu luar biasa. Presisi. Berarti butuh keahlian khusus ya, bah tiasa sembarang orang damel. Ya udah mun bikin tina kitu udah belum tentu ieu jeung ieu sami. Baru beda kieu Nah, jadi jangan ieu. riba tuh matakan oge nya Tak kapungkur mah nya zaman Rama Rama si Abah kapungkur eneng muning ge dilironan ku saeng badak hiji saeng tamaga. Anak muning, anak muning terus eneng tos mujeuk. Tah, hoyongan seeng dugikeun ka kumuningnya di dilironan ku eneng tamaga muning. nya berarti kan kapungkur mah berarti sangat menghargaan pisan. Mohon. Dugikeun ngahargaan ku sabab hese-hesena ngahargaan teh ku tara muning disebatna teh sep apaan Majalaya ge pabeyan jadi sebatna ge tukang saeng ge nya disebatna pabeyan di Majalaya pan aya tukang saeng di Majalaya di Payun ahli na ngawitan teh urang Majalaya nya nurun ka dieu ka Ciamerang di Majalaya kawit puhunna mah saeng di Majalaya teh paling ditu tan ya anu Bandung ya ini kan teu saimbang mun misalna anak ku tadi cara nu tadi bikin ka di atasan 200 nya moal da ieu kapungkur mah cara menghargaina da meureun janten turun ya janten turun sebetulnya kapungkur ku anak muning soalna mun anak muning ta domba gesep saeng hiji kudu tamaga mah kiat nami keneh artos ku domba gede ku domba teh ku domba jaralu ararageung sanes domba segede peureup kieu dia garona ku domba ge da memeh taeun mah pan di Jampang di ditu lami da bojong mah nu neme bieu teh nu di dieu di bumi teh urang Jampang. Bojong mah Jampang desa Tangeung ngacanakna. Ari si Abah mah dilahirkeun di dieu di Ciamerang, ibu Rama Nening Aki asli di Ciamerang di dieu. Bojong mah urang Jampang desa Tangeung. Oh. Di Bandung Ciamerang kapungkurna Cianjur. Kapungkurna kumaha Ciamerang? Da Ciamerang da kapungkur tukang saeng mungkul atuh memeh kana dorok-dorok kerupuk mah. Sababaraha urang. Mang Sardi, Mang Ukin, Mang Weda, Mang Yahya di Ciamerang sawara jalmi tukang saeng mungkul. Mang Weda, Mang Ukin, Mang Suryo. Ari nami Cihamerang. Cihamerang teh eta teh kapungkurna atawa napi enggal nami kapungkur kan nominah tergantung Cihamerang Hamerangnya da memeh tukang dorok-dorok ayeuna model kerupuk dorok-dorok teh payuna tukang saeng mungkul di dinya Ciamerang. Berarti kan kieu berarti saat-saatan kana produk teh belajar dibikin alatna heula. Kan namun kerupuk mah digoreng di sayuran nya gitu. Nah cacan waka kana kerupuk nu ngadamel heula alatna janten mah bari ari tos nyamun alat jang ieu mah kadang goreng naon kerupuk teh pantesan mesat oh nyamung kitu ayeuna ya mun kawin tadi dia tuh nyaga soli wungkul mah gitu ya gosali dibalik sali
gasoli we. Sewarta Gosali. Gosali. Abah pami Tempat paragi ngadamel seeng ngadamel langseng. iya jeung berikut dengan maka da kapungkur mah teu ngadamel parabot teh terlepas tina paranti eta we beas. Nuhun. Ieu mah teh nyangu. iya bah ribetan mana ngadamel nu tinu aluminium sareng nu tinu tamaga hese mana Di damelna, Iya. di damelna mah bangga tina nu koneng tamaga. Teu nu koneng mah henteu apa dihancur heula eta ge tamaga ge. Iya. Dan teu areng ku tangkalna sanentan mah kaina kirang ngensor di taheurna tamaga. Oh dina suluhna ge benten. Benten kedah tangkal tina kai sadinten tamaga Kai sadinten. hancurna na. Soalnya kan sembarang kainya. kadar panasna benten Ari nya. nu kieu mah pan dari model Almania mah ning mangsa suluh di degeti hawu tina Biasanya kalian ra aluminium. tina teun ge Berat. engal hancur nu kieu mah aluminium engal leeh nu kieu mah. Tah teh di taheuran panpieun we teh. Nuhun bah Nu kieu teh di taheur di dinya. Taheur heula dicicikeun kayak kayu gitu. Ngadamelan nu kieu mah Bah. resep bangga atuh nembutkeun kieu. ari eta bah proses ngahijikeun biritna beuheungna sareng daunna teh disebutna naon daunna teh Daunna Prosesna gitu proses. disebutna teh ngaranjing naon ngawiat heula pan biritna heula ka handap terus ngadamel daun kaluhur Iya. tas si daun teh engkena teh dibolongan tos jero teh kanggo daun mah dibolongan ku pahat etanana teh memeh ngageungan liang nek handapna teh gitu. asli ribetnya nu cek abah tadi Eh, ngaranjing teh sebetulnya ngaranjingan itu Ngaranjing. Ngaranjingan ngaranjingkeun Ngaranjingkeun. nyamungkeun ya mungkin ngadegen ya. nyamungkeun ngadegeun ngabangun Ah, gitu. seueur istilah jeung Bahasa. bahasa karek ngadangu bah gitu Pasti sase pada media eta aduh kalahiran terus sabarahaan tapi mah kantos teh ngadamel misalnya tinu nya ieu mah kan abah khusus kanggo bab naon teh parabot dapur Iya. gitu nya eta seeng meureun langseng kapungkur panci nuhun. ari eta teh bawa kitu paedan upami upami sepuh ingat kamu rangkalina cukup cenah Nuhun. iluk gerengseng seeng nanya saengna nya misalnya jangan ka dieu da juga kitu nya Nuhun. tah eta kumaha bah eta ka kantos nya Kata sok aya nu sauran carengan namun hayong nya daun ge anu nya tapi ke carengan dina seeng cenah geuning cek itu nu ngobrol beureun nya mata kitu oh oge. gitu oge nya Sok aya cenah hayong enggal eueuh cenah sauranna cenah dina seeng cenah kitu. nya mata kata kitu ge meureun Nuhun. naon teh aya getaran naon nu kana Aya buhuna keneh di payuna. aya kadar lah pangingkeunnya tah terus pami Da disebatna ge mah pabeyan di Majalaya. mah pabean Iya Majalaya gara ngobrol-ngobrol saasep ditaeun kanu ieu kanu apal. nya segala Sebatna teh mah pabeyan di Majalaya. oh Tapi teh da di Majalaya nu damelan seeng buhun nama gitu memeh Ciamerang ge. tah ieu teh kan papasanganna teh seeng teh sareng asupan Asupan paragi wadah sanguna. Wadah beas ka dinya teh. eta nya ku Eta mah asupanna we alit, yang anu alit. ada nama lagu Iya. oh unik uniknya Itu bangga saya pada mulan anu kieu mah di taher heula dipek-pekan ku palu ieu nya bah damel-damel. ari ayeuna orderan ieu kumaha bah aya wae orderan ngadamelan atau napi mungkin ngadang dosa teu aya anu nyiar ka dieu mah da bangsa nu kieu mah da si abah mah lamun kengeng 2 3 siki 4 siki 5 siki sok yang angkat ku nyalira didagangkeun ku nyalira oh itu antara tebih da kapal isada itu kabang soreang cigentur da sapara rajeng wae ding malaleser tos arara tos mah barang-barangna kantun gidar-gidar anu gaduheun artos ning sok meser anu teu gaduheun tara gitu artosna sep anu di kampungna rada hese ini duka teh paling-paling sok dilelon-lelon ku hayam di desa bage. tuh mending kene kitu bah Ku hayam, nya hayam ayeuna ti kampungna 50 di cal paling 40 kabanar mah. Sakitu mungkul.
Wah ayam saberiji bah eta pami di aliran ada bangsa nu teu nama langsung kumaha ageung-ageungna kumaha milik sep dagang eta bang nama milik urang aya tarik milik lumayan tepati aya milik mentara di mimirah da tapi tak persiapanana abah pami satacan ieu kumaha sok aya tata cara khusus teh misalnya kapungkur abah diajarkeun anak nah aya naon teh menurut abah sok aya upacara aya amitan aya naon sok aya itu teh abah darweh gitu di bismillahan berarti tos pemirsa atau serada capek alui ren julkan heula nya bah pami anu nyarkis gerengseng teh sebatna naon bah nu misalkan kan tos reksaknya hoyong gentos birit digentos sebatna naon eta teh digentos di biriatna teh bujurna itu lamun teh aya nu bolong ka model saengke nya bolong ka handapna digentos ku nu teh ka handap sapotong biasa pami panci kieu tah panegenya tos barolong teh handap tos setokan biasa kita digantos sapotong ka dieu kuno beuteung dan sabungkeun di dieu ditumbuk itu berarti anggar mah katinggalan kana teh jadi rapat gitu. Nah aya oge nu sok nguriling teh anu nyanakeun dengan dagang ieu teh geuningan katana teh nu di sarada patri kapungkur mah patri ada gaya kene aya kene tukang mati saurang-urang cibadak kosok ayeuna ge nyambung-nyambungna teu rapih model cara buatan ti dieu. Aya ari materi membeureun mengan saukur menutupan hungkul barolongna. Muhun. Ari ieu mah mun ieu barolong teh dilaan sakitu. Dilaan langsung. Oh. Gentos ku nu teh. Aduh gaya. Gentos biritna didinya. Ariat deui. Gitu. Atau ieu ge pantadina mah bolong ka biritna teh langsung biasa ya tah. Oh. Gentosnya ka di biritna ka handap. Oh, jadi panjang ieu mah. Di depan bolong teh sambung we. Tuh disambung didinya ieu jadi pernah jeung tumanina awet deui. Sanes kitu nya bahnya. Kapungkur mah ngadamel istilah teh meni ada pisan gitu karena langsung ge birit. Ya, da birit nu kieu mah kudak awet mah padiduruk keras. Masyaallah. Birit. Pangawet-awetna mah birit. Oh, biritna. Sok didiukan ge urang. Tepunu. Dan aya birit nu sasangali. Kayak mah kana rali ya. Jadi itu mah di tukang langsung di soreang di si Asep tukang ada melanang langsung kieu. Ya anu lobot 40 liter langsung kan jadi nu hajat nya. Paranti hajat, paranti anu di pasanten sayati. Oh, nya. Oh iya lah buat eta mah 40 liter mah langsung ge badan. Langsung ge. Iya. Bah ieu sakali misalkan hoyong ngadang dosan biasana sabaraha bah? Nah, ada rupi-rupi ngagentos kieu mah ngagentos birit kieu kumaha ageung-ageungna. Kumaha ageung-ageungna anu kieuna. Relatif lah nya harga mah. Anu 150, anu 100, anu 75 rupi-rupi da kumaha ageung-ageungna. Keren ya. Nah, tadi mah bab ieu bab saeng. Tana bab tadi teh bisa hilap naon wae teh kayaknya gitu. Biritna. Ieu beheung. Teh daun. Ieu birit beheung jeung daun. Nahan teh ku ieu nya daun bet daun disebutna. Teu kopeah gitu. Daunna. Tah itu kayaknya ieu tah ieu tataan deui. Ah, ari ieu ieu sami beureunnya bahnya aya biritna, beungeun birit awakna. Awak ieu cepil teh nya tadi jeung turup. Itu namanya teh naon langsung nu kitu. Oke anu awewe nu ralin tuh pan hayang langsung eta mah seueurna gitu pan hayang langsung nya da ieu da ceuli mah nya aragi nya batas sok dijiwir batas disebut ceuli teh dijiwir urang ieu didinya painten bahnya subhanallah ieu keren ya alah sugan mau langsung di datar panas atuh dijiwir tuh ayo abah harapan abah kapayuna hoyong perihal Gosali teh kumaha atuh dan harapan abah kapayuna perihal pekerjaan abah ieu kan ayeuna kan apa nyaliranya generasi kita badan peminatna
ada kurang ku era-era modernisasi padahal kan ieu lebih sehat pangintennya alat-alat anu tradisional kieu mah. Aya ka hoyong Abah kumaha teh kapayuna? Kali kaoyong atuh komite mah atuh nah atuh rek di modalan atuh pamasarkeun oke sugan kapayuna ya kapayuna tuh asal si abahna sehat atuh tah abi mah aya ieu bah aya inspirasi ieu teh kumargi ayeuna mah naon teh masyarakat itu terus karena iya kom geuningan balik jadi kira kirang kumaha lamun ieu nganggo listrik iya jadi seengkong wah kan ada kia tapi prosesnya mah anggar kieu ya tapi ku listrik tapi ke listrik di handapna teh nganggo listrik iya seengkong kan nu penting mah anggar nya eta urang beas aman tak iya kudu diberdayakan kita mengseengkan masyarakat seengkom ide bagus ake sugan kapayuna Baduh gimana tambahan ya men keren ya sugan atuh panginten sigana wah pokoknya ya aheng pisannya seueur istilah-istilah baru dan nya kan ieu teh istilahna mah produk urangnya produk buhun hasil ge hasilna raos mana bah ieu anu amun sangu tina seeng sareng jeung tina Magicom raos mana mah ya ari rasa mah raos jeung kieu tuh pulannya lebih bisa beasna saya makan tanah seueur tuh ditamplokeun di akel berarti kan geus aya tutupna ieu tutup drama ku tutupan je asepan teu teh nganggo tutupnya tuh berarti kan manfaatna si kahartos ieu mah nah bentukna henteu kieu beuti kitu ke kan ieu jang nyangkat ilmiah keren lah ilmiah tuh selain pokoknya guys bisi hoyong terang mah ieu nikmatna sangu teh lamun dipasakna pake langsung seeng matakan meuli seeng untung we ku Magicom henteu sehat eta teh nya Magic seeng orang nyin Magic seeng kan kenapa enggak gitu tiasa jeung Abah lah ti Garut tasok dararagang kapali dia ge kana motor kana mobil ti Garut urang Garut kadieu sok nyararana nyanakan teh dia anakna ti bangsa katel sana dagang pan aya di Garut ge tukang seeng nya tukang seeng langsung teh nya perlu inovasi deui nya inovasi deui kudu urang ge anyarkeun deui banyak kan di urang ge aya gitunya istilah nama pada diberdayakeun deui atuh pokona mah nyampanginten sigana rupina kitu wae meureun nya kinya Abah apunten ngaganggu waktu saya abis duduk ya hatur nuhun pisan Abah hatur nuhun pisan mun itu cai acan jarang di ditu di lebat atuh ngobrolna cai nanti di lebat mah di ditu di lubur tah kitu sigana namanya Ki Dadangnya baraya lokalitas di mana we hayana hatur nuhun panginten sigana mung sakitu wae nu kapihatur ya sareng Abah makana ya cintailah produk dalam negeri lah kanggo ngangkat kalarasan sabana nuju aya dan angkat non sih namanya teh Abah ya Darya nah Abah ya Darya gitunya pokoknya kampung Gemor tuh bisi bade pesen seeng ka Abah we nya di Gemor kari dongkap di mana we ayana tah matang tong disapirakeun riba nyeuna oge hese perlu nawar tong seueur nawar jebret we mun si Abah ngajual 500 beuli 1 juta ya pokona 1 juta mung sakitu anu kapiatur baraya hapunten bilih aya kalepatan nuhun ya Abahnya Ki Dadang pantengin lokalitas tong hilap like komen sinareng subscribe hapunten bilih aya lepat-lepat kata Waalaikumsalam salah lepatnya mung sakitu anu kapiatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cagram teh